Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sampurasun ka sadayana mugia urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun tina milari milik rezekina kahatut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui carios dina judul Rusia Pasir Debit bagian ke-26. Mangga kasadena cara ketan. Kakocapkeun di lemur pentas harita teh si Chandra jeung nu sejana keur baradami we ngeunaan kaayaan lemur anu keur teu aman teh. Tidinya si Chandra nyarita, "Kang, salaresna mah aya di emot-emot mah urang teh kudu mintak saraya heula ka Ki Ranca nya oge sareng kaki punaki gitu kaki Sarimin nya malahan mah kaki Usrip oge kurang kudu di badamian, tapi eta mah wios ku abdi we abdi arek dipayun ka lemur pasisian heula arek nempangan punaki nya taki Sarimin kitu kieuna supaya rada pararuguh kitu tah Kang." Gitu cenah ceuk si Chandra. Jiga nu ngadadak ngarobah kana pamadeganana. Sabab samemehna maranehanana geus sapu arek langsung cenah ka lemur Ranca ka teh rek nempungan Ki Ranca. Tapi ayeuna robah karep si Chandra arek nempungan akina heula nyaeta Ki Sarimin. Kang Loka satuluyna nyarita, Aduh alah yo cenah tadi urang langsung wae ka kampung Ranca ka nempungan Ki Ranca teh ya, tapi na dadak-dadakan jadi robah satuluyna deui nah anjeun arek sadaya urang teh atau aku mah ieu teh Chandra. Si Chandra nyarita deui, "Reca kuring teh banguna kudu sorangan ka punaki teh. Jadi samemeh kuring balik deui ka dieu mah akangna arek ngagawean heula atawa ngalampahkeun heula perkara sejen mangga, tapi ulah waka nuturkeun antosan heula we di dieu kitu tah Kang." Kitu nya asa teu baruguh ieu teh. Hampura Kang, kuring teu bisa ngajelaskeun itu ieuna, malahan mah kuring arek mangkat ayeuna keneh oge. Pamit Kang. Hap. Si Chandra teu robah carita deui pelesat we teu ujug-ujug langsung lumpat loncat ngajauhan eta tempat. Raden Kurta, Raden Jangga jeung sararea kaasup oge si Januari katut Kang Loka marolohok we ningali kana molepatna si Chandra muru ka kampung pasisian kalawan gerakan anu gancang pisan. Aduh eta si Chandra pamitan teu puguh-puguh barina tuluy kagancangan ini kumaha eta teh Kang Loka. Aduh alah yo akang oge ini tengah arti kana lampana si Chandra, tapi da si Chandra mah kitu sok loba teh kahartina kos Ki Ranca we gitu tah jeung kos akina keur kumaha lah urang tungguan we jeung deui sugan we teu lila. Ya maksudnya hari kira-kira lila teh mah perlu kurang teteyang lah itu cenah bejana pandain arek ka lemur pasisian atuh Kang pan kuring teh acan ka lemur pasisian urang ka itu we atuh ka lemur pasisian kumaha tah. Kumaha tuh kah Raden Kurta, Raden Jangga. Upami kuring mah kumaha akang wae, kumaha Kang Jangga nya ari akang oge kumaha wae mun beungeus sore keneh atuh. Tapi dipikir-pikir orang teh jadi balik deui ka kampung eta teh pasisian teh nya kembali
Da keperluan aya beda deui beuneunan. Atuh hayu mangga kitu mah. Satuluйna geus sapu kitu mah. Kang Loka si Januari Raden Kurta katut Raden Jangga sapuk we arek nyusul cenah si Catra ka lemur pasisian. Tapi tidinya kadege si Barnas nyarita. Aduh ponten ya, keheula. Tapi anu kadenge ku kuring mah tadi teh si Ujang Catra teh ngaulahkeun nyusul cenah lain. Malahan mah di piwarang munguang ngantosan mah. Piwarang ngantosan di dieu kitu tah. Nah, maksud mah kuring teh moal samata-mata si Catra nyarios model gitu tah. Lamun teu aya anu dimaksudna kitu Kang. Aduh lala ieu. Bener pisan eta Barnas, bieu teh ngomongkeun saperti kitu tuh. Kumaha tuh? Tapi aya dipikir-pikir mah deui sapertos kitu. Amanah tadi ku si Catra teh nya urang antosan we berhenti ka balikna. Tapi kumaha lamun kira-kira teu balik-balikeun teh ka peuting atawa ka ka isuk tah kumaha? Nya perlu beuneunan ku urang ka lembur nyusul ka lembur pasisian atawa ka lembur rancaka. Tapi urang tangarakeun heula we atuh ayeuna mah. Nya ari sapu kitu mah kitu nya wae gitulah, kitu nya kitu tah. Aduh ieu teh jadi diamu ieu. Hayu urang ya Barnas urang ka dapur urang kasadiaan karunya ya teh jalan rawuh beuneunan can disuguhan jeung can suguhan dahar yo. Atuh hayu atuh Kang. Padahal mah wios Kang. Mohon Kang wios. Nya teu naon lah. Ieu mah beuneunan hitung-hitung naonnya istilah nama juguhan ka semah wae. Nya teh kita mah tuh abdi geuningan ka dapur. Yo. Cek Den Kurta hayang karep cenah nyiru ka dapur arek sasadiaan. Aduh ulah aden mah teu kenging. Tapi dah kuring teh osok resep kitu tah Kang lamun di dapur teh. Wah memang atuh arek-arek kersa ka dapur mah. Atuh ayo anggap imah sorangankeun lah. Tong dilarang jeung tong dititah lah. Ayeuna mah ayo. Sok kalebet atuh tadi teh di teras wae teh. Sanggeus kitu mah opat urang jalma kalima si Barnas berenangnya arasup we ka jero imah Kang Loka karep cenah rek ngalampahkeun hiji perkara sabari nungguan si Chandra. Kakocapkeun si Chandra anu ayeuna geus aya di imahna Ki Sarimien di lembur pasisian teh. Samang-samangsa manehanana teh nepi cenah ampir-ampiran we mangsa reup-reupan atawa muru ka magrib. Manehanana teh geus nepi ka lemurna nyaeta lembur pasisian teh. Kasampak di imahna Ki Sarimien geus cempor geus diurungkeun katingali cahaya sumerbak sacaang-caangna. Kacaangan ku cempor we sakumaha ilaharna di pakampungan waktu harita. Di eta imah horeng si Bana horeng geus nyampak aya 2 urang lalaki aki-aki sejen anu keur diuk we jeung Ki Sarimien. Geuningan Ki Ranca anu arek diteang ka kampung Rancaka. Malahan mah Ki Usrip anu jadi papana si Barnas teh cicing di lemur pentas harita teh geus aya di imahna Ki Sarimien. Atuh tilu aki-aki teh samang-samangsa nempo si Chandra geus datang teh jiga anu bear marahmai bungah sabab si Chandra geus aya di imah eta. Ki Sarimien nyarita, alos anjon Chandra pangemat aki geuningan masih keneh mati tapi dia kolak ka dieu jeung Ki Sarimien bari ngageser jeung nepak kana tepas palupuh. Ditah dieu ka si Chandra gigireun sabelah kenca ieu Ki Sarimien. Teu loba carita si Chandra satuluyna diuk we. Satuluyna Ki Sarimien nyarita.
Kio sabenerna mah anjeun oge nyaho Chandra. Yen tak kabisa anjeun teh sabenerna mah eta teh kasaktian kakuatan kaahengan ti siluman. Oh, siluman pi ya siluman pakintala anu aya surup sumanding kana awak anjeun. Tapi nyatang tu wae eta kakuatan teh anu bisa nepi oge karasa. Jadi pangamat aki teh karasa ieu ku pakintala anu dipinahkeun oge ka anjeun. Kitu lain Chandra. Nya Ki, kumaha atuh Ki? Aya naon salasna Ki? Yo, kenu panjang lebarna mah urang pedar. Ngan ayeuna mah geus memujukna waktu magrib yo. Hayu urang salat heula berjamaah. Mangka Ki. Satuluyna teu loba carita. Tilu urang aki-aki ditema ku si Chandra kacararahi we ngalaksanakeun heula cenah salat magrib. Sanggeusna salat magrib singket carita maranehanna teh ngariung deui we di imahna Ki Sarimin. Sanggeusna itu ieuna ngarariung cukup mah satuluyna Ki Ranca nyarita. Chandra. Akhir teh sabenerna mah geus ngawangkong ujung aki anjeun nyaeta Ki Imin alias Ki Sarimin teh. Ngodahan anjeun anu make boga urusan ujung kakuatan siluman. Malahan mah tika aya urusan oge jeung urang basir demit. Ki Palang. Satuluyna Ki teh ngawangkong malahan made saksian oge ya ku Ki Usrip. Yen teh anjeun teh katitisan ku kakuatan siluman sanajan teu surup sumanding. Tapi eta siluman teh karep cenah nutur-nutur ka anjeun ngajak nepikeun nyurup sumandingkeun eta kakuatan ka diri anjeun. Anu teu mana anjeun teh boga kamampuan jeung kakuatan anu beda ti jalma sejen. Malahan mah geuningan ngalawanan dua Raden di lemur sanca oge kapan eta teh dina kakuatan siluman. Wah gitu. Mohon Ki saterasna kumaha? Tah kieu. Cek diomongkeun tadi ku aki anjeun Ki Sarimin. Yen kakuatan anjeun teh kakuatan titipan kabisa anu tina dijoman. Artina mah lain kabisa jeung kakuatan anjeun eta teh. Sanajan anjeun oge nyaho nu maha boga kakuatan nu maha nyekel kakuatan mah eta nu maha kuasa nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetep jelema kudu ikhtiar kana nganggem eta kakuatan diri jeung kepercayaan pribadi anu saestuna. Lamun hareukeun disingkatkeun hareukeun diringkaskeun mah kieu. Anjeun kudu ngabogaan kakuatan sajati anu aya nyangking dina diri anjeun kitu. Kumaha ngarti anjeun? Si Chandra satuluyna nyarita. Mohon Ki, ari perkawis nu kitu mah kahartos. Sareng abdi oge ngarumaoskeun. Katiasana abdi teh nya titipan ti siluman pakintala. Malahan mah ayeuna oge atos kaluar tina raka badag abdi. Nya calik we ieu yeuh di gigiran abdi. Ceuk si Chandra bari sembuk ngareret ka sabelah kencana jiga aya makhluk atawa jalma di gigireunana. Tidinya Ki Usrip nyarita. Daku aki oge karasa jeung kaharti. Sanajan lamun ku jalma biasa mah teu bisa katenyo. Tapi lain si aku jeung si nempokeun pangabisa. Aki-aki nu aya di dieu teh lain aki-aki anu bolostrom. Nyaho oge kana eta kaayaan. Si Chandra satuluyna manehanana ungleuk lalaunan bari ngabenerkeun sabab kumanehanana ge kasaksian tilu aki-aki nu aya di hareupeunana teh lain aki-aki samanea. Tidinya
kadenge Ki Usrip punten ya Ki Sarimin nyarita deui. Sakumaha ku Anjon geus nyaho Jandra. Yen Anjon teh pernah bisa nyokot kana hiji pusaka anu sanajan dina waktu eta kalawan raga lemesna Anjon. Satuluyna diteunon di nagara siluman, di alam siluman. Kitu lain. Mohon Ki, saterasna kumaha tah Ki? Lamun ku hake kudu dijelaskeun mah. Eta teh lain ukur kakuatanana, tapi oge ujung jungkiringna, ujung raga badagna eta pusaka. Hartina mah pakarangna jeung kakuatanna teh geus kacangking ku diri Anjon. Karak ayeuna kaharti jeung Anjon kudu ngarti. Jeung deui geus waktuna Anjon kudu nyokot kana eta pakarang. Sabab waktuna ieu siluman anu moga arek ngandalkeun kana eta pusaka digunakeun kana perkara-perkara anu goreng teh geus katempo. Tah kulantaran kitu kahiji Anjon kudu boga kakuatan sajati tina diri Anjon pribadi. Kaduana geus waktuna eta pusaka teh diagem deui ku jalma anu pas saluyu jeung kahayangna eta pusaka. Katiluna lamun Anjon arek nyokot ngagem kana eta pusaka jeung ningkatkeun kana kakuatan anu salah saperti kakuatan sajati anu ayeuna dicangking ku siluman Peking Tala anu diijumkeun ka diri Anjon kudu tahunan lilana. Tah aya jalan anu leuwih ringkes nyaeta kudu ngagunakeun ku kakawangawasa eta pusaka Kujang Wulung anu ayeuna keur aya di alam siluman. Ku kituna wayahna Anjon Peking Tala rojokengan si Jantra tiraka ti Pasir Demit. Sabab Anjon oge Jantra nyaho di tempat anu kaluar Anjon di dinya teh aya gerbang atawa panto ka alam siluman anu aya eta pusaka Kujang Wulung. Tangtu Anjon duaan sanajan tina alam anu beda nyata alam siluman jeung alam manusia pasti bisa ngangking kana eta kakuatan. Tah kitu hati-hati mah sabisa-bisa kudu penting ayeuna. Sabab geus loba teuing, geus berat teuing kararepat jeung kararegat anu diakibatkeun ku dua siluman anu keur aya di alam manusia anu keur naikkeun kana ilmu kamanusiaan. Hartina mah anu keur surup sumanding ka raga badagna manusia kaharti meureun ku Anjon oge Peking Tala katut Anjon Jantra. Barungu karena kekecapan Ki Sarimin saperti kitu si Jantra ungleuk cenah satuluyna mah ieu Peking Tala anu keur kaayaan dina wujud siluman teh sresep deui we cenah asup kana raga badagna si Jantra kancik nyanding jadi kakuatan kabisa anu aheng jeung luar biasa ka si Jantra. Tidinya pada saat cenah si Jantra teh kaluar ti imahna Ki Sarimin ditutup ku tilu aki-aki sanajan poek si Jantra lumampah kalawan gancang jika anu teu aya halangan. Lalampahan jeung lilana di lemur pasisian ka wewengkon Pasir Demit teu dicatur kalawan kakuatan anak siluman oge. Ieu si Jantra teh teu bisa katempuh jeung teu bisa kasaraka ku siksa wae jalma atawa makhluk anu kira-kira arek ngabahayakeun. Sanajan di lemur Pasir Demit teh aya kipalang anu kakuatan jeung kabisana teu bisa dianggap hampang, tapi dina waktu penting kitu kakuatan siluman Peking Tala geus ningkat manehna bisa nyumputkeun kana raga badagna si Jantra jeung raga lemes eta siluman Peking Tala bisa lumampah di Pasir Demit
kalawan teu kanyahoan ku Ki Palang. Dina waktu eta oge siluman peking tala geus nyahoeun yen Raja Siluman anu surup sumanding dina budak teh Arya Silewu keur kaayaan eueuh di lemur atawa di wewengkon Pasir Demit mah. Sabab lamun dina kaayaan kitu sanajan luhurna oge cenah kakuatan siluman peking tala bakal tetep karasa eujeum kanyahoan sanajan cantang tuh bisa ngelehkeun ka peking tala. Da siluman Silewu teh sasat rajana siluman di nagara siluman mah. Di hiji tempat di suku Pasir Demit di lebahan Hulu Cai anu pernah cenah jadi lawang tempat siluman peking tala neangkan raga lemes jeung raga badagna si Chandra anu pernah dibawa teh aku siluman Silewu. Di eta Hulu Cai si Chandra geus kasampak we cenah sila ipis jiga anu euger tirakat cius kakuatan siluman peking tala dikaluarkeun rek narik cenah karena raga badagna atawa jungkiringna pakarang anu disebutkeun Kujang Wulung sakalian jeung kakuatanana si Chandra. Sanajan bari diuk sila ipis disabenerna eta tempat teh cenah ngahiuk we angin ngagelebug sabab kakuatan siluman ti peking tala geus kaluar geus kapentangkeun aya mangaruhan di sabenerning eta tempat. Kaayaan di eta wewengkon saeutik-saeutik jadi robah malahan mah hiuk cenah angin teh ngahiuk kagelebug di sabenerning eta tempat. Eta kaayaan teh karasa oge ka alam siluman. Di alam siluman Silewu Raja Silewu anu keur kaayaan cicing di nagara manusa teh manehanana teh sakumaha anu parantos dicarioskeun sateu acanana nitipkeun kana kakawasaan karajaan siluman teh ka patihna nyata patih Lemburiring. Malahan mah harita teh keur aya we cenah di wewengkon rohangan karaton bari nunguan pusaka anu keur aya dina hiji meja anu kacina teh bodas nyacas. Di luhurna aya pakarang kujang anu warnana teh hideung nu disebut Kujang Wulung teh. Di sabundering eta karaton karasa cenah ngahiukna angin menika asa ngaguruh pisan malahan mah riog cenah karasa di karaton teh ngariog satuluyna patih Lemburiring jeung patih Sebakling nu keur aya di eta rohangan karaton karasa heran ting palalong we ngarasakeun robahna alam anu dadak-dadakan. Tidinya teu sempat duanana tika cacarita katingali ieu Kujang Wulung teh ngagetor jiga anu kaoyageun ngagetor jiga aya anu ngeunuk-ngeunuk malahan mah cahaya-cahaya saperti kalangkang jeung cahaya bodas ting sumorot tina eta pusaka Kujang Wulung anu satuluna eta Kujang Wulung teh naek lalaunan. Sanggeus kitu siat cenah eta Kujang Wulung teh langsung we cenah ninggalkeun eta rohangan ngajauhan belesat kaluar tina karaton ini teuing ka mana waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha ieu lajengan cariosna makanya diartos wae dina episode salajengna wilujeng patepang deui permio.